Aduh, kayak teh sate parubuh gitu nya. Kepada gawe teh. Ieu mah kudu ngagidih ka dieu teh. Suruh pabalatak teh teh bulahaneun. Aing penggawe bae nya nyeriin kieu ge. Ieu kampakna. Gawean iya suruh pabalatak mumpung pre gawean heula ya coba belahan atuh bari nyeri-nyeri ge ya mumpung pre ada gawe teh hujan nyeri teh teh raya di imah teh budak teh meresan suluh-suluh atuh cara ricing we di imah teh kolot keneh we nyeri-nyeri ge ieu kolot masa kieu teh gawe teu non keur gering mentak ieu teh gering-gering nah atuh daekan meulah suluh kapaksa we da teh genah disarekeun ge ini ieu pagawean loba ari teh. Ari mana ka mana tuh? Hujan-hujan kieu budak gede geuning mah. Gure kate iya, aya we nya teh ieu na. Aya dia mah di jero keur masak. Ka jero we tuh. Teh iya, aya nu di luar. Turin ka ditu ka jero atuh. Di dieu we ngadagoana da geus apaleun geus di WA. Oh, atuh. Lain, bagaimana mau aku gering ketika ikan belahan suluh. Nya eta kita istirahat di karese. Rek usaha deui atuh, namanya awewe teu kolot mah da. Saha nu ngagawean atuh Emang bapak mana jeung naon atuh? Teuing da seueur-seueur wae. Emang basa boga penyakit naon kitu? Boga penyakit mah. Nuni, bapak urang mah rese ti dahar oge, tak pantes we boga penyakit oge. Mah ngarasa maneh mah da can kawin. Naon hubunganana penyakit mah jeung kawin? Oh, kawin mungkin salah gimana ge boga penyakit mah. Nah, make bisa kitu. Ada ya penyakit ge tiap malam Jumaah, malam Senin dah penyakitna ge. Nah, hanya aneh penyakit mah datang teh malam Jumat jeung malam Senin. Teuing gue tanyakeun deui. Nah, Mang Saki penyakit mah datang uga malam Jumat jeung Senin. Oh, hayang nyaho Nuni penyakit mah malam Jumaah. Sok geningnya malam Jumaah, malam Senin sok mah tata penyakitna. Dasar kotak boga bapak teh kitu diomongkeun.